Bismillahirrahmanirrahim. Zat. Ya, mana zinanya? Tuh abdi mah teu zina. Ayo sia. Calana tinggalin. Ingat calana tinggalin teh ingat kanu nyandung. Ayo lalaki nyandung limit jasa tekanyawan kuno kolot rapi wah jasa jimangsa nu kolot kalengitan salaki jabejang salaki teh ngariung ngancak nu kolot kok ngariung teh tilok sinarieun unggal peuting amat ya biasana ge mun tatangga maot ngariung tiluna tujuna aya maulidan di mushola nu masjid anu ngariung ieu mah aneh unggal peuting ngariung bae teu kaarti akhirna nu kolot eta kan selidik punya nyelidik sebab nu kolot mah leuwih tibatan buser mah teu sakumaha nyelidik teh wow nu kolot mah pokona mah bin mah eleh bin eleh masya Allah intelijen negara eleh ku nu kolot teh nu kolot selidik begitu salakina keluar dituturkan ku janazah asup kadinya berarti lain ngariung nu wajar ieu mah ieu mah kurang ngajar ieu mah waduh ieu salaki guys antep beres salakina teu keluar deui biasa nyana nyumput teu salah bener teh mah ngariungna mah bener hajuleng we ngariung ngan mampir heula doang meureun di dinya tah teu kebel pamajikan datang ka dinu kolot Assalamualaikum salah tadi aya ka haji ka dieu nya jantu bikin ka haji satu da ka haji saja tadi ka dieu kan ka haji saya ka haji naonan sakjana teh sia mana kamar sia disumputkeun meureun dia nya salaki aing di dia dihanapeun ranjang atuh teangan cenah kena geus teh meuni keluar teangan besi aya di lamari teh sugan ngaringkuk nya pede jasa teh nu ngora teh henteu aing da non nyumput-nyumputkeun salaki batur coba mana kamar teangan di lamari teangan pas kahandapeun ranjang aya kolor tadi Ki Haji kolorna tinggalin masya Allah dasar ieu kaya mah kolor ulah tinggalin asupkeun ke naon ka tas atawa ka dieukeun ke kasorbankeun tinggalin kolor nah iya cak do kolot teh ini adalah tanda bukti waduh geus cokot pamit penyana beres nungguan salakina datang jam 12 Assalamualaikum buka sorangan wah ye lain berkat hanet keneh legeg ku sorangan wah aya angin naon ieu kalau tenang we aja tenang we coba tuh biasanya gesek mahokeun cai nyokot sorangan teu boga cukup bae kan sia di kos kieu kos kieu tadi tadi mana ngariung tah berkat tah sia sok teu percaya bae tah berkat tah buka ku sia tah ieu sangu ieu mah kakakna jeruk segala rupa tah eta berkat tanda aing ngari tanyakeun ku sia tuh ka supir tuh aing geus ngariung gegeran be ieu kolor saha cak Ki Haji pun manggih kolor di mana eta geus teh bisa ngomong deret betungkul Masya Allah ya dikasungutakeun kolor ye
angkani ngurut nyusut. Aduh, Masya Allah. Cek ajaiku. Ya Allah, naas ting malam iya. Tanda bukti. Ya Allah, ya Rabbi. Atuh geus deuk kumaha tuh cek sakieu haji teh deuk kumaha tuh cek geus kieu mah nya enggeus. Pilih di antara dua. Bow. Kuhara. Jaksa Agung mah eleh. Maksudna pilih kumaha? Lamun ka ditu, geus teu balik ka dieu. Mun ka dieu, ulah ka ditu. Pilih. Sakena keula tuh isuk bae ulah peuting-peuting kieu. Henteu. Wari keneh. Angkat kakimu. Bow. Budak. Pan ieu imahna ngabangun aing sakena teh. Loba ngomong, bukan pilih, ayo. Geus tedang bae isuk diparepeh. Ku jalan teh terus tadi dengekeun. Kieu kieu beda arepeun imah. Anu tadina ka pamajikan wanita jadi siun. Sebab kadeuluna kunyana teh macan tutul. Aing jadi siun. Jaka mari mah bager jasa tilok ngomong nanon gua di kos macan tutul. Masya Allah, pamajikan kasandingan macan tutul. Tah ieu lemah mun deuk nyandung sing hade ulah sok aju kolor tinggaleuh. Segala sorban tinggaleuh. Sing limit sih. Hai endek mah. Asal ulah brang-breng brong atuh. Ya Allah, ya Allah. Barang nyaritakeun nu nyandung mah geus malanggeus-anggeus. Berbagai pengalaman aya kabeh di dinya. Lamun hayang nyaho sempitna dunia nyandung. Urang mah kumaha bisa seserian ya atuh. Urang mah teu nyandung, lega perasaan dunia. Jang nu nyandung sempit alabatan kolong bale. Nyeuleuh ka ditu bese nu kolot, teh ka ditu bese nu kolot, teh ka ditu kolot. Nanaon teh hirup kos kitu. Islam endek musyawarah jeung nu kolot, sawadar. Panglamarkeun ku nu kolot. Aduh, masyaallah geus ka bener gentil aja hayang guru. Saya dipaksa, jelas-jelas dipaksa, nu maksana ge jelas-jelas aya seorang jawaran numun manehanana pemaksaanana teu dilaksanakeun lain hiji lain dua tembaklah bacoklah maka Zaid dipaksa bener-bener titah ngazinahan hindut nah ieu fala hadda alaih sebab termasuk kana hadis Kangjeng Nabi rufi'al qalam an ummati al khata' wan nisyan wa masakru alaih teu kudu diha jeung teu doraka teu kudu diha jeung teu doraka cak saha ieu fil azhar urutkeun cek kaul azhar. Kaul azhar teh istilah dina minhaj kitab urang ayeuna isyarah ilal khilaf nuduhkeun kana percekcokan khilaf anu qaul min qauli Syafi'i wat di antara dua kaul Syafi'i anu qadim jeung jadid azhar wakadza kullu jihatin baha biha alimun kitu keneh kos jelema nu dipaksa betina pada teu wajib jihad kullu jihatin setiap jihad abaha biha alimun anu ngamenangkeun ku eta jihad alimun kiai aya jalur nu ngamenangkeunana
jalur ieu teu meunang, jalur ieu mah meunang, jalur ieu mah teu meunang, jalur ieu mah meunang. Jadi ngaranna jihad. Lamun urang ngaji geus bisa ngajihad luhur tah jelema. Naujeh ngawajah-wajah mantek jagona Ibnu Hajar. Naon eta? Nyana bisa ngawajah-wajah ucapan-ucapan ulama. Eta teh hesena ngaji teh. Jadi ngawajah-wajah wajah ieu menang ditilik tina dalil-dalil laki wajah ieu mah nurutkeun imam anu teu meunang nilik kana dalil laki wajah ieu mah itu meunangna rada handap lantaran dalil ieu wajah ieu mah teu meunangna rada handap lantaran disimpulkeun engkeuna aya qaul aujah dan lain-lain sebagainya. Tak ulama lamun geus bisa ngawajah-wajah hebat. Carita doang, orang boro-boro ngawajah-wajah macana geus tengah eugeg. Komo nu teu mondok. Nu mondok ge teu waras jasa. Waras. Hese ngaji mah. Urang kapanggih jeung kitab anyar deui, kapanggih jeung kitab anyar kapanggih deui jeung kitab nu geus diaji ge asa anyar deui bae. Beda jeung maca koran. Koran kiri-kiri. Koran kiri-kiri lain kitab mah. Beda maca kitab kun urang ditaliti ka dieu dalilna ieu tadi. Komo lamun urang nyaritakeun aslan wa jami'an. Asal teh artina qaidul fiqhiyah. Coba menurut asalna qaidul fiqhiyahna coba kumaha sampikeun ka puru-puruna. Ieu jami elat jami'ana kumaha disebutna mustarok. Tah lamun urang ngaji jamul jawame teh ka dieu tah neropo ka dieu beuy pohara. Sedengkeun masalah teh kapan moal karuat teh na elat mata wujidatil ilat wujidal mata wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tapa inta pak. Jadi kurang diteulis elatna mustarok ngaranna jami'an cik kumaha geus puyeng ieu ngaji ngadengekeun ge puyeng atuh komo nu maca. Geus urang ulah ngahina ge ka guru-guru urang, ulah nganggap enteng ka musonif jeung mualif lain lalaga. Aju ka mangpaatanana nu mantek di arajisa dunya nyana teh geus boga ikhlasna lain lalaga. Lamun nyana ngarang teu ikhlas moal mangpaat ka jeung buku magi. Kurang kumaha ku ari kitab Ambalaya kaluaran ti Misra. Loba kitab Madinah keluaran ti maka doktor nyararieun kitab hayang urang maca teu hayang. Komo haju jerona segala anti tahlil anti kunut. Masalah geus anti dalil anti kunut mah tapi ngadalilna nu bener. Weh, urang ditaliti cek nu bisa ngaji mah coba dalil. Coba didalil. Ya, ieu bahasana ge kos kieu atah ieu mah ieu. Atuh naon bedana cek urang atuh teu ngunutkeun mah atuh kan mazhab Hanafi mah teu kudu nyieun kitab-kitab deui. Geus bae atuh teu kudu disunah, teu kudu nyieun kitab, nyana ulah nyunahkeun ka maqalah Hanafi, ieu dalil Hanafi nah hese-hese amat. Begitu nyana nyieun kitab deui teu tertarik urang. Naon tah eueuh ikhlas. Tapi lamun ikhlasan mah dimumule ku urang. Ikhlas. Mahal ikhlas. Urang ngundang kiai mulu dan beda carita anu ikhlas jeung teu ikhlas. Ieu mah nyinggungna kana amplop. Puyeng panitia puyeng. Cenah ieu geus aya sajam setengah mun naik kapal mah datang ka Palembang. Atuh kunaon diakurkeun ka kapal. Haju tiket ka Palembang sajam setengah sabaraha duit. Nyana ngakurkeun ka tiket eta kiai jadi lelece. Tapi lamun ikhlas iya tuh kula mah ieu mandek sakadar nyampaikeun bae. Teu kudu dipikiran urusan mere-merena. Keur dibere bae alhamdulillah, keur henteu bae atuh mah nya. Kitu deui bae. Nu bener. Ore kana leser gaduh ikhlas teh kadieu deui. Si ade panitia mana ieu kudu dek balik. Atuh naon ngumpul-ngumpulkeun panitia balik bae tolos.
kullu jihatin nabah biha alimun kanikain bila syuhudin kos nikah teu make saksi menurut mazhab Syafi'i rukun nikah teh aya 5 hiji panganten lalaki 2 panganten awewe nomor katilu wali nomor kaopatna saksi 2 kalima 4 5 saksi beres aya nu 5 eta geus nikah Zaid bogoh ka anak Khalid kemudian Ki Khalidna aya di sawah Zaid nyamperkeun ka sawah Waalaikumsalam jas Zaid Mbah pan ngabahkeun emang sia ngabahkeun ka Abah pan ngabahkeun ulah bogoh ka anak Abah bogoh emang sia ka anak Abah bogoh ka Sindun diuk sia dirinya digalang diuk diuk baik Zaid aku beneran nuker macul ya Ahmad jeung Muhammad ka dieu sagede aya nu ka dieu sia ka dieu diuk tadinya tadi saksian ya aing nikahkeun anak aing Indun beneran Indun teh keur mawakeun sangu maka beboko Dun ka dieu Dun ka dieu aya naon bah ka dieu aya naon bah sia wae eta ka Zaid wow merenya ye dia kena dia kan ku abah dek sia ditikakeun ka Zaid sia merak merenya geus saya abah kuari ka dia kan sia Ahmad Muhammad seksian gusinya ya geus tuh cekal ngeuna tuh teh aing nikahkeun anak aing ngaran Hindun ka sia kalawan mas kawin sia boga surida ada sia hai neng yang sabareut dan ieu mas kawinna baraba bang sia boga mau duit henteu teu mau duit cekeuna teh mau naon tuh ieu mau jam tangan doang sabareut harga jam tangan nang milih di mingguan 5.000 dek sia Indun di mas kawinan jam tangan 5.000 mau salah geus kaluarkeun jam tangan da aing nikahkeun anak aing ka sia nya kalawan mas kawin jam tangan harga 5.000 rupiah kontak ayo guys, kubil tuh nikah, nerima kuala nikah, Hindun anak bapak mas kawin 5 mas kawin jam tangan, jadi beres jadi nikah genta gus tuh kudu ondam segala nengok orkes segala macam-macam, juta di sawah beres, tuh, atuh guys beres tuh saksi 2 Ahmad Muhammad aya, walina aya, eta Ki Khalid. Panganten awena aya ditukangkeun Nyi Hindun. Nah, jaen aya panganten lagi atuh beres. Yes. Jaen. Saya kira ka itu ka imah itu. Kira ka imah gitu. Nyi Hindun tah, telos bawa bapak majikan saya ka imah gitu. Gara unjung ka Masya. Ye, mah mancan di bejan saking kajen bebeja sia tas nikah kitu digalem hese sama. Naon hese masya Allah babari jasa pikir mah hese amat sih segala ukey-ukeyan ieulah itulah geus teu kudu segala tulak talek make talek bayar 1.000 rupiah di mana horeng nah kejadian geus nu kejadian ngabau-bau sungut atuh jadi nalai kejadian ge kudu lapor jutaan keneh bae nya geus teu kudu dibaca geus babari nah menurut mazhab Syafi'i tapi menurut mazhab Maliki nikahkeun teh teu kudu make saksi panganten lalaki aya panganten awewe aya teh hirup kene adapun di mamana panganten awewe masalah ada hadir henteu lain masalah wali aya teu kudu make saksi kesetiluan wali panganten lagi panganten awewe jadi Maliki mah kan cukup bos gitu tuh kan mau diperpanjang ya mau diperpanjang lantaran engke bisa-bisa ya mah masih jadi maka wali nah jadi satu jihad kullu jihadin abaha bi alimun mazhab Hanafi mangga meunangkeun
kanikahin bila syuhud nikah teu make saksi. Andai kata Zaid nikah ka Nyi Hindun ditikakeun ku bapana ngaran Khalid tanpa disaksian, ieu teu kudu dihad sebab aya jihad anu ngamenangkeun Hanafi. Teu kudu dihad, teu kudu ya. Kasalahan mah kasalahan teh lantarannya na mazhab Syafi'i, lantarannya teu make ka mazhab Syafi'i, tinggal ditanya bae taklid deui sih ka mazhab Syafi'i. Ketika henteu taklid salah nya. Ketika taklid atuh kudu nyaho bag-baganana dina urusan pertikahan di mazhab Maliki kumaha. Udah ujug-ujug di dinya udah bae. Tuh, ngan tetep teu kudu dihad. Zaid nikah ka Nyi Hindun diwalian ku Ki Khalid teu disaksian, teu kudu dihad. Padahal macek mazhab Syafi'i mah ieu teh salah ngan aya satu jihad. Maliki ngamenangkeun ulah dihad. Ya Allah, ngaji mah jadi nyaho pan urang tuh kan. Sebab nikah kene beda jeung mulai nikah ieu menikah dengan perbedaan mazhab. Atawa nikah tanpa make wali, aya nikah anu ngamenangkeun teu kudu make wali, mazhab Hanafi. Atawa aya mazhab Ghair Mudawan, Daud Zahiri. Ieu mah keur carita ilmu, ulah coba-coba sia nya. Awas ya, ieu mah keur carita ilmu ye. Mal diperpanjang wae nya moal. Kieu sia sing solonong deui. Contoh seperti Kiai Iskandar Iski. Iskandar Iski musyawarah. Tengah-tengah musyawarah meureun nyana neuleu. Neuleu aja tertarik akhirna nyana merapat. Begitu merapat hayang rapat beneran. Akhirnya ditanya jadilah pernikahan tanpa wali. Menurut mazhab Daud Zahiri masalah, atau mazhab Hanafi cuman kudu nyaho carana. Ketika nyana teu nyaho carana, awas bakal dikutuk. Tuh, ieu keur carita bae. Nyana nikah di hotel jeung seorang janda tanpa wali. Ieu kan jadi masalah. Wow, masalah gede tuh harita teh. Kiai nikah teu kudu teu make wali. Atuh nyana mah boga dalil anu terserah lah nyana mah nyana ke tanggung jawab hareupeun Allah na terserah. Gak ieu keur carita tetep nikah. Nyana boga dalil tetep teu kudu dihad. Adapun kelanjutan nyana engke di akhirat tergantung nyana jeung Allah. Urusan batin nyana jeung Allah, hanya Allah nu nyaho. Tah. Zaid nikah jeung Hindun make mazhab Daud Zahiri misal. Tapi acara-acara tertentu. Ieu singkatna bae. Atau make mazhab Abu Hanifah anu ngamenangkeun andai kata wali teu kudu diwalian. Hege. Ka ieu teh nyana terus bae datang ka jima. Lah ada. Sebab naon? Sebab aya jihad anu ngamenangkeun. Tana wajah-wajah kitu teh hese jasa. Imam Syafi'i mah teu sah. Andai kata wali, ya zina. Kecuali dua marhalah atau walina mafqud. Eta kan kudu wali hakim. Lain lah nyolonong kitu bae. Tetep pakai aturan-aturan dari mazhab Syafi'i. Mantap. Mazhab Syafi'i mah paling apik, paling loba di dunia penganutna, jeung paling mantap dirasakeun. Mazhab Syafi'i beda jeung mazhab-mazhab lain. Mantap. Indonesia Syafi'i mayoritas, Turki Syafi'i mayoritas, Mesir Syafi'i mayoritas, kemudian Suriah Syafi'i mayoritas, Baghdad, Irak, Syafi'i mayoritas. Walaupun kelahiran Imam Abu Hanifah di Baghdad, tapi mayoritas Syafi'i.
Tapi aya mazhab Hanafi di ditu mah. Di Mesir saeutik, kemudian atau di Suriah saeutik, di urang mah kuari khusus mazhabna cuma Syafi'i. Eueuh nu ngamadzhab Maliki, eueuh nu ngamadzhab Hanafi, eueuh nu ngamadzhab Hambali. Indonesia mah mutlak Syafi'i. Adapun nu teu kunut teu bermadzhab. Eta mah Persib. Muhammadiyah sama PKS. Jadi cara mah teu bermadzhab. Sama sarua jeung Saudi Arabia. Wahabi ngaranna. Lain masalah tah mah. Aing mah ke mazhab jelas nu tanggung jawabna. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ketika orang teu make, ndek make ijtihad sorangan bae aing mampu mah. Ketika teu mampu harus kembali ke mazhab anu opat. Ketika orang henteu, urang mah teu make mazhab, ndek lumpat ka mana bakal kakurung ku mazhab anu opat tadi. Sok geura ge. Urang moal make mazhab anti ulama, cilaka si anti ulama mah. Aing mah anti mazhab, ndek khusus bae make Al-Qur'an jeung hadis. Sok aing bisa mah. Bakal akur bae ka salah sahiji mazhab, geus kakurung ku mazhab nu opat. Aing mah anti Syafi'i, lumpat ka Maliki, akur jeung Maliki. Sanajan nya teu mengakui bahwa jana mazhab Maliki, akur jeung Maliki. Aing mah teu, akur jeung Hanafi, akur jeung Hambali. Moal aya nu kaluar inu opat mazhab wajan ku kumaha ge nyana nalungtik Al-Qur'an jeung hadis moal kaluar ti mazhab anu opat. Ngaku jeung teu ngaku lain masalah. Mantap ka saya teh tinggal ngaku bae sih. Atuh nya kitu-kitu keneh hese-hese amat sok geura ge. Hayu geura bahsul masail geura ge. Qur'an jeung hadis totor ku maneh. Tumplekeun kabisa anjeun. Sok otak tumplekeun wabeh 12 pam. Moal keluar hasilna mun teh Syafi'i Maliki, mun teh Maliki Hambali, mun teh Hambali Hanafi. Kajen ku kumaha ge. Geus kakurung ku eta. Lamun keluar ti eta nya teu make Al-Qur'an kajen ku kumaha salah artikeun Al-Qur'an. Salah. Andai kata eueuh nu ngaku Maliki lain, Hanafi lain, Syafi'i lain, Hambali lain. Salah kajen ku kumaha ge ngahartikeun Al-Qur'an. Lamun jana ngahartikeun Al-Qur'an ku polona sorangan. Paliyata bawa maka daun minan nar, siap-siap diseret ke jahanam. Jadi kumaha deui nu teh hade. Urang mah geus lah kudu sadar bae urang. Sadar aing mah ngaji teu sabaraha sapira mingguan ge bari ngawudu. Lah tuh aing mah deuk nuturkeun ieu bae geus. Kitu bae hese-hese amat sih. Ijtihad ngaji henteu naon henteu ijtihad. Dina ijtihad ge jana sabaraha kemampuan fananya palingnya teh bisa alfiah nahulah palingnya bisa jeung sorob sakitu doang tambah meureunanan jeung mantek lamun di universitas mah ketika bilagah munazarah ketika nyaritakeun tentang kitu fan-fan anu lain mampu apa henteu yehe ulah sambarang mazhab mah kabeh ge hudang hees ditanya nu 12 pan moal ingkekeun deui 12 pan hudang hees. Hudang HS bepan, hudang HS coba ge tanya Haji Pedi hudang ge. Haji ai karung di mana? Oh, ke. Nanya karung bae ge masih ke. Karung di mana nya? Ke pohon karung. Nangnya ngalipet masih pohon kene. Tapi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, hudang HS tanya masalah panu 12 madingkekeun deui. Masya Allah karim deh kudang kubade. Urang mapan kawin ge urang maku nafsu. Urang makan disebutna ge pemburu syahwat. Wah cenah kiai mah sogol teh udah mah pemburu wanita. Ya Allah, ya Rabbi di mana aya nu herang di dinya aya urang. Ya Allah di mana aya nu herang di dinya aya urang. Masya Allah teta gara pemburu wanita. Nah eta geus kaluar ti aturan salat kurang makan ku nafsu loba jelema rakaatna teu diitungan duha ge hampir aya 50 rakaat eueuh jelema teh salat duha Masya Allah urang teh kuhawa nafsu urang tahajud gitu kene sakalina tahajud selembur nyahueun kabeh hudang-hudangkeun cenah we tahajud ayat tahajud berjamaah sagala
nyarat teu tahajud besepi sakumaha angkat tincang sedekah 1000 bage kudu diberita-beritakeun 1000 doang 10.000 geus gageter-geternya nama asana lamun sedekah 100.000 pinsannya nama supaya pas keluar tina syariat Kangjeng. Ialah Tuhan Syekh Abdul Qadir nu nyaritakeun kul waliyin ala qadami nabi. Jadi setiap zaman aya wali-wali di zaman-zaman nabi aya wali-wali nu nuturkeun kana syariat nabi urang kuari aya di zaman syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai jeung aturanana atuh jadi wali urang jadi wali lamun urang teu kaluar ti aturanana ya wali eta kakarak zahir lamun zahir hungkul macan puguh jadi wali kudu dibarengan jeung batin nyebut Allahu Akbar Allah Maha Agung teh lisan nyebutkeun Allah qalbu ge Allah Akbar Maha Agung qalbu ge agung geus akur gerakan qiyam dina salat zahir batin ge sarua ruku kitu keneh sujud kitu keneh ye kudu zahiran wa batinan hese orang nyaritakeun batin sebab batin mah teu kadeuleu teu katingali ai lain ku bangsana mah kaciri ku bangsana mah model di pengajian dia aya para calo jeung calo atunya ge ngobrol di dinya teh we sia di dieu oh emang osok ngaji ya ai keur kegiatan we cenah ngaji oh aing ge sepi ku hari nu ngajual taneuh iyalah urang ngararaji bae utang aing ngambalaya sarua tuh kiai-kiai ngaji nyana-nyana deui nyieun grup eta jeung bangsana ngaranna jeung bangsana kos kitu kapanggih sia di dieu aku mah oh kasih aku mah ku aing geus SMS jadaekeun bangun nama atuh betu aing geus sarua bae ke bareng apelna nya tas jeung bangsana mah ngarobrol teh jada teh roh teh jeung bangsana mah akur roh pemburu wanita jeung roh pemburu wanita eta bakal akur roh pemburu meteran atau jeung roh pemburu meteran aku roh pemburu jabatan jeung roh pemburu jabatan aku ya ente di dieu kumaha kegiatan itu di ditu alhamdulillah geus dipasangkeun sih baliho alhamdulillah tuh di pengkolan itu teh aya aing tadi dia teh make baju beureum eta aing aing mah make baju hejo aing wah oh teu ngarobrol teh ada di dieu sia zona mana zona ngobrol nya ge sarua tuh ya juri jeung juri teh ngobrol nah ayeuna ka ente emang malam ieu di mana Buludan ya aduh ana mah kamari 3 panggung ente ana mah 7 ya Allah ya Rabb datang ka subuh ada mah aya tuh ngadengekeun eueuh juri ente daek bae atuh ge asuan asal jadi juri kieu ge tah ngarobrol aja ge geus ieu keur carita supaya kaharti oh atur roh kamil jeung roh kamil ge ngarobrol nya wali jeung wali sarua takos nailah nu bakal ku urang kitu dihaulan minggu hareup urang siap ulah ngajakan batu urang bes siap besi nu diajakan datang urang henteu ieu nu bahaya ge kos jadi jangan calo berarti
Calohaol tamangarana. Aduh, di Cililitan baheula Bandung. Geus saya pas berangkatnya nama henteu. Eta calo ngaranna situ. Ieu geus sarua. Ayo. Haol. Nyanana mah di imah kerek. Nah, iyalah. Urang teu karasa, urang teh maca kitab sapina eta teh ciptaan wali. Maca takrib eta teh nu nyieunna teh wali. Maca riyad eta teh anu ngarangna wali. Fathul Muin di kitab Zakaria Al-Ansor eta teh wali sepuguh Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya mah urang maca kitab teh keur ngobrol jeung wali. Tuh keur ngobrol jeung wali urang teh. Nu mantak haju lamun nundutan teh atuh kaharti. Sebab teu nyambung roh urang jeung roh wali. Aduh teh mantak ge lamun nundutan nah eta berarti geus jauh tah mah. Mendingan dipindahkeun digotong ku urang. Beh kanyahoan ku kabehan habak. Takut nyambung nu dibaca kitab wali ari urangna lain wali minimal urang teh pecinta wali. Namun urang cinta ka wali ya pasti rada nyambung seti sanajan teu pati kaharti urang bisa unggut-unggutan ya sia ditanya mang unggut-unggutan ngarti henteu pana tuh aing mah pokona mah daripada ngarti henteu unggut-unggutan teu maning unggut-unggutan. Oh, berarti sia nipu diri cek. Urusan aing teh mah kos kitu mah. Habengke wali neuleukeun. Oh, si itu ngarti berarti unggut-unggutan. Emang wali tetangga sia. Wali momal kacolongan. Atuh. Sanajan unggut-unggutan da teu ngarti mah teu bae. Ya Allah, ya guys. Nu penting orang jadi pecinta wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, urang lamun jaritakeun wali resep bae. Sanajan eungap ngadengi ibadah. Mana teu meunang sare lamun can ngantuk. Jeung sarena teu meunang make anggel, teu meunang make ampar. Kudu sabisa-bisana sare we urang. Bari diuk sare masalah aya keur ngantuk mah. Mantak besi keur ngaji nyana diuk hees eta ge sarua. Halo geus urang ngangeunah tempat sare kasurna terus atuh anggelna dan geus jauh pas kitu. Jauh sama kos gitu keneh dina daharna sakumaha urang teu meunang neuleuh aurat ka batur urang neuleuh aurat ka urang ge ulah geus atuh adab jadi wali mah ketika mandi ge moal daek sataranjang sebab mata neuleuh aurat batur haram atuh neuleuh aurat urang ge sarua nisbat di wali mah moal daekeun nya mah mandi tanpa make alas. Geus make alas khusus paranti mandi. Pan urang mah di pantai los. Eta ge kitu ge kiai eta. Biasa make baju renang segala rupa geus disiapkeun segala bahan segala naon. Teh kaya buaya gitu. Gusti bari tapakur di mana horeng. Masya Allah karim. Nah iyalah keluar tina adab mentek Abu Bakar Syibli ditaros anjing jadi wali diangkat ku Gusti Allah jadi kutub bisa luhur kieu teh kumaha tina wiridan naon jeung amal naon amal ngaraksa adab ke Allah. Ketika kula ngamal maca Quran, sholawat, zikir, tapi teu make adab, encan naik-naik kaulah teu naik-naik. Tapi begitu kula make adab, masya Allah,
Quran saayat 2 ayat karasa zikir teu kudu loba sholawat kitu kene horenganan adab paling istimewa naon tadi antaran adab boga rasa hadir babarengan jeung Allah sakitu bae geus kulantaran babarengan jeung Allah isin lamun ngalakukeun hiji perkara nu henteu dikaridho ku Allah eta beta adab eta ya Allah ya Rabb mantak Abu Yazid al-Bistami ditaros ku muridna mama ai mama teh umur parantos sabaraha ayeuna kadang geus kolot Abu Yazid teh geus kolot ngajawab nyana mama mah karek 4 tahun murid kan kaget banyak ahli tarekat ngabohong lamun nyana ngabohong atuh kumaha sumsejen geus kaluar deui nyana ngahuleung balik ka imah aing dijawab nanya sebener-bener ku guru dijawab dengan lalagaan nanya naon nanya sabaraha umur mama ipak dijawab punya 4 tahun 4 tahun orok coba tuh cenah tanya deui ka itu atuh ke lalah ke situasi lah heula kudu ngeunah bener bisa babara poe datang deui ka dinya Waalaikumsalam oh janji aya naon teh naon rindu bae ka mama teh obrol nanya deui ai mama ieu umur sabaraha ya 4 tahun geus nya naletekeun deui balik deui babak kapanggih deui jeung babaturan kumaha geus aja geus pada tahun 4 awang kadi geus kolot geus wisan tah cek sakumaha teh cek jawaban 4 tahun ci atuh 4 tahun teu kaharti mun kitu mah 70 80 kaharti 60 lah ya 4 tahun teu kaharti sekali deh coba tanya sekali deh sia tuh nanya ini bisa carekan canda teh kamu baturan abad embu aing ngomong nanya siapa ya geus kadong sia ka ditu nanya ayo mungkin nang saminggu datang deui ka dieu Waalaikumsalam sia ka dieu deuk nanya 4 tahunnya geus kayawan mama saya teh kahartigan ai kudu dibejakeun mah kieu mama teh 4 tahun teu pernah poho ka Allah sadetik ge 4 tahun geus 4 tahun ieu mah mama teh teu pernah poho bae ka Allah sadetik poho teu pernah geus nu dianggap hirup ku mama hirup mama umur mama ku hari 74 tahun geus anu inget ka Allah asli 4 tahun nu 70 dianggap teu hirup mama teu hirup mama teh kadang inget kadang henteu kadang inget kadang henteu keur salat inget deui salat mah henteu keur ngaji kadang-kadang inget kadang-kadang poho keur ngaji Quran mun bari tadabbur keinget kadang henteu tah nu 70 tahun mah kos kitu teu dianggap hirup ku mama mah hirup teh kakarek 4 tahun eta tanu asli mama mah doh lamun mama nyebutkeun nu hirupna 4 tahun lantaran inget ka Allah na eta nu 70 mah aya inget aya henteu aya inget aya henteu teu dianggap hirup atuh sia mah modar kabeh atuh urang mah modar kabeh sia urang mah keur salat ge inget ka Allah hari itu bapan keur salat mah inget ka Allah keur zikir mah inget ka Allah ngan di luar eta aya meureun inget ka Allah na tah nu teu inget ka Allah nu poe-poe nu teu dibarengan inget ka Allah dianggap punyana eta hirup mantak mama yang cerikan teh kuari mah lain yang cerikan naon yang cerikan 70 tahun mama loba poho ka Allah eta sagedenya bae kos kitu urang mah teu pernah yang cerikan poe kamari tah poho jasa ka Allah sugan aya ceurik henteu jeung teu bisa urang mah ceurik teu bisa da urang
pemajikan naon salaki naon ya salaki aing ceurik naon asana ditolak cintana ya geus suuzon bae kan pemajikan mah suuzon bae nya mah nah tanya ku pemajikan ka haji emang ceurik naon neng gelis kunaon poe kamari loba poho ka Allah sedih ka kamar poe kamari teh hampir loba jasa poho ka Allah daripada inget ka dede cek wajikan ayo ngadeng ekos gitu murigak mulu kakarang gaji gacelongok 2 minggu gebel dia saja hantem-hanteman gitu orang mau buka pemajikan teh kos gitu tah yang serikeun ka urang coba hayu nyaho datang ke mana ibadahna udah pada ditarohkeun kitu ya Allah ya Rabbi tah kuduna nu boga pemajikan teh nu surti begitu urang ceurik yang ceurikan naon enggak ceurikan dosa kamari meureunan loba poho ka Allah aya kitu mah komo abdi ka kakak bae anu kadeuleuan maca Quran maca sholawat nu salat kitu komo abdi mameureun ka gede jasa dosa hampura kanya tilok aya pan pemajikan minta hampura ka salaki tilok aya sabenernya na bae ini di kampak kurang hulu tilok aya minta hampura ya Allah hayang urang boga pemajikan anu haju minta hampura ka salaki tah eta karak ahli sorga beuh jauh heuh Masya Allah kai. Ya Allah ya asal terbuka salah bae meureun nya nanya ya Allah ya Rabb teh ieu urang carita para aulia Allah mah kos kitu teh urang caritakeun itu mah tu Abu Bakar Shibli Ma'ruful Qurhi kemudian Junaidul Baghdadi Buya Yazid al-Bistami eta mah tokoh-tokoh sufi nu ajaran-ajaranana ieu ditulis, diabadikeun, diamalkeun ku para pengikut-pengikut. Nah ayeuna eta tokoh-tokoh sufi. Mantak dek nganut kodi naon kitu ngaranna tarikoh mana? Kanyahoan ku urang. Tarikoh naon? Anu eta ajaranna. Tarikoh naon ye? Anu eta. Jadi satorikoh sholawatna sasolawat-solawat. Urang lamun Tijaniyah sholawat Fatih, Syadziliyah, Nariyah, Qadiriyah, Munjiat, sholawat-sholawat data tentang tu babacaan-babacaanan. Gitulah terus sampai sholawat-sholawat mulai. Nah, iya orang-orang nyaritakeun naon ibadah wali geus moal katuturkeun jasa ku urang geus moal jasa hese. Sebab kudu lepas tidak kegiatan masih Allah salian Allah. Ulah aya pemikiran-pemikiran salian Allah. Ulah aya kegiatan-kegiatan nu bakal mohokeun ka Gusti Allah. Hiji be Allah. Masyaallah. Urang mah keur salat ge poho ka Allah, keur ngaji ge ku ari ge. Geus naon ngaranna siap-siap bae. Moal datang ka anggeus ana mah ngaji ge, tungguan bae. Ieu malah ala kadar bae. Tungguan ku ente di pengkolannya. Oke, sagede paling ge dan setengah 10 ana keluar. Geus. Eta ngaji bae ge kuat ka pohara eta. Aya aturan janji-janji kos karan itu. Asana moal jadi tan boga janji kitu tah. Aing kanyahoan cenah sial merenta kiai sial sial ka aing ya Allah ya Rabb Gusti kitab-kitab nu kurang dibaca teh kitab wali mayoritas musannif mayoritas muallif adalah para habaib zuriat Kangjeng mayoritas 99% zuriat Kangjeng anu mengarang-arang kitab itu kaditu nagang Al Hasani Al Husaini jauh ti kararitu kabeh Masya Allah ahwal aya ngan dibandingkeun jeung para zuriat lobaan kana zuriat
Masya Allah karim nyana atuh anu bawa anu boga cahaya anu boga sosorot nujang nyorot kesaantero makhluk-makhluk Allah. Tah geus urang carita wali pasti resep ke urang dicaritakeun ala kadar. Ieu mah urang mah siap isuk pokokna naon ngaranna tasbih kencengan tasbihna talina besi pegat mawana 20 pan we nu 19 jual pakai hiji bari jualan keneh bae Masya Allah hebat batah mere tasbih urang pake tuh nyana make tasbih pamere urang kabagian kan urang nu dibere nama husu urang nu merena dundutan sia dundutan atuh tasbih aing lagi dipake ieu tenang aing kabagian ganjaran deh pinter kode walau aqadal imam lamun ngayakeun perjanjian imam melalui akad-akadan perjanjian akad iljan ke seorang kafir nu bedegong gagah anu bisa ditarohkeun kagagahanana nu nuduhkeun anak atin kana ngabdol gagah pohara Masya Allah imam teh tina kagagahan kafir tersebut teh ngabogaan kepentingan jariah maksudna seorang imam hayang nyalametkeun jariah kemudian minta pertulungan dengan janji lamun bisa maka akan diserahkan jariah tersebut ka manehanana nu penting aman Gispain putihat bilalatihi lamun dimenangkeun kagagahanana teh dengan kekuatan tuduhan iljan tersebut utiaha bikeun imam bere imam ka eta jariah nu bakal diserahkeun ka eta iljan eta teh kos kitu teh masalah untuk pengamanan au bigiria atawa lain ku didalahna si iljan pala teu meunang jadi lamun memang bener nyana kekuatan turunnya memang bisa mengamankan diperjanjikan menang na eta bisa diberikan fa ilam tuta pada saya lamun teu dimenangkeun teh naha wakila dijek-jek gede wakila diucapkeun ilang walikal jula bil fatih lamun teu nyimantolkeun imam kana upahan bilpati kala kemenangan palau jatuh mislin na imah teu ngagantungkeun ku upah jariah nu penting nyana bisa ngahasilkeun ngamankeun jariah dengan kekuatan manehanana teu dijanjikeun bakal dibere jariah kemudian nyana ngalaksanakeun menang nama lain menang nama menang ngan nyana ente kudu diberi jariah tapi diberi ujratu mislin ya Allah ya Rabb ialah bahasa an nuduhkeun kana upahan lamun urang di ria di takrib aya jualah ieu ge sarua dipraktekeun di dieu melalui bahasa jualah juli
jadi make upah salah teh kos kitu teh nya saha anu bisa ngalaksanakeun kana pengamanan jariah ngarebut dengan aman naon gitu ngaranna bisa nyokot dengan aman maka bakal dibere upahan jariah tersebut atau upahan naon bae mendallani ala kilati kadzafalahu min hajariyatun saha jalema anu bisa nuduhkeun ka kaula atas kagagahanana kemudian bisa dicokot tah bakal dibere jariah nyana ngomong hadhihi ta ieu hadhihi ieu jariahna kukula geus disiapkeun kukula geus dicokot dengan aman artinya lamun perjanjianna dibere jariah bere jariahna jariah kafir lamun memang budaya perjanjian tatarina dibere ujratul misli kos gitulah falahu ujratul mislin fa ilam yakun fi jariyatun lamun memang taya jariah atawa aya nama jariangan maut qoblal aqdi fala syai'a mawas naon atawa sabada diperoleh dengan memeh dipasrahkeun maut wajib badalun wajib gagantina ai mah teu kudu dipanjang-panjang ngaji kos kieu mah ja memang hiji mah hese teu kaharti nomor kedua moal dilaksanakeun ieu mangan sakadar ayat tek sisa zaman baheula tapi lamun negara urangna dirobah bisa terjadi deui negara mana dirubah menjadi negara syariat atau bisa terjadi seperti itu au qabla zufrin atau meme diperoleh pala bil azhar bahkan wa in aslamat lamun masuk Islam jariahna fal madzhab wujubu badali maksudna kieu lamun teh aya sayembara saha nu bisa nuduhkeun jariah kemudian bakal dibikeun ka manehanana aju jelema kafir gagah siap menang ku manehanana benang saenggeus beunang kan jariah kudu dipasrahkeun ai prak jariahna asup Islam nah eta teh teu meunang dipasrahkeun nu Islam maka kafir ilis teh geus atuh kudu digantian fal mazhab wujubu badalin masyaallah wa huwa ujratul mislin badal teh nyaeta ujratul mislin harga umpama wakila kimatua cek sakol mah harga manehanana bae ai ujratul mislin mah diperkirakeun eta wanita model kos kitu jariah teh tah sabaraha duit ujratul mislin ngaranna perkiraan oh eta teh kos kitu mah bangsa 10 juta bayar atau memang harganya nabe langsung ditanyakeun berani teu tah 10 juta wanita eta lamun teh mah dijual berani harganya 10 juta bikin berarti 10 juta geus komo nu teu mondok mah teu kaharti saya mah nu teu pernah mondok mah teu kaharti ngaji naon boro-boro ngaji kos dieu ngaji wudu ge teu kaharti nu teu mondok mah nu teu mondok ngaji bab wudu ge puyeng jeung ngaji cai bae ge cai aya cai tohirun mutahhirun aya tohirun gairu mutahhir aya cai mutanajis aya cai musta'mal teu puyeng teh nu teu mondok nu mondok ge puyeng nah ieu mah kobo ieu carita nah dieu mah kudu caritaan para wali caritaan wali-wali Allah nerjemahkan hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis nerjemahkeun wahyu Al-Qur'anul Karim urang maca ieu sarua jeung maca Quran sabenerna masyaallah kan tah kitabul jizyat wallahu a'lam bissawab